baru nakul lah aing pagawean dieureunkeun ke anjing teh. Imah mama nyahoon aing dieureunkeun pagawean. Bang! Hei! Kunaon dia nu? Ke ipu aing beng awe lu. Pecat aing gawe. Dipecat? Kemarin pada mah terus kursetik aing teh kamari teh. Tapi lah nyepat besi lu kita. Kapangi kudu rumah tuh langsung diurunkeun aing teh. Nyaho atuh. Yo, aing teh we ketemu gawe, aing duit butuh. Pamajikan mah teh nyaho aing diurunkeun. Sing sugan atuh pinjaman duit teh nu mah uing boga mah didinya. Justru orang teh sarua butuh duit. Anak itu gawean mah aya itu. Kieu teh rada-rada ieu. Moho maksudnya? Kumanya lamun disebutkeun bae teh bahaya. Ya beng, sebenarnya mah enak mah urusan duit mah teu kudu mikirkeun masalah haram teu kudu. Penting duit enak mah. Sing sugan naon sok bejakeun ka aing sugan kaya kauluan ku aing. Heuh tadi kan orang teh si pipir. Hah? Bat. Maksudnya kumaha? Awak tewak jual ini. Berat ya kita beng bakakeun aku pasar yakin eta mah. Soalnya kan aya anu disebut pasar teh ka aep mun nanti itu eta mah. Ayeuna kumaha kieu cek aing enak mah. Ngalah duitna. Kumaha lamun sistem nipu kasih uang tipu we. Bisa gitu oge heuh atuh mending. Oke. Heuh siap aing pokoknya. Ieu uang tepungan jeung aing. Kuana. Wah, suatu deh. Wah. Hei, Yo. naon duit? Perlu. Perlu naon euy? Naon duit teh? Ini perlu. luas. Hah? Perlu naon? Pangabutuh teh wah sugan ieu mah. Sugan wa boga hayam euy teh puguh. Ari rek kawin. Kurang teu mauran meureun ku sato atuh genep tawa 7 8 ekor mah. Sugan boga wa. Wong perlu di duitan ada ge. Aya duit teh hayam mah loba, mesin butuh 5 genep teh aya. Aya 15 siki mah jeung nu leutik. Ngan ke pilihan we kumaha nu kira-kira kapake gitu pentingna mah meureun jang nu hajat, duit meureun jang nu hajat mah kudu nu alus, dagingna bener, gede gitu. Arenya gitu tawa gua bener-bener ngan hayang mah euy teu jakar euy hayang mah tawa jago. Aya 5. Itu hayang satu. Anu wa keneh can diampikeun kabeh. Yalah. Sabareh. Sok nempuan hayam na teh beda. Sok tempuan kumaha nu kapake. Gitu lukor. Sok, kan ieu kadang ieu ya duit ya, diampikeun ya ku ieu. Sok. Pogol deui mah euy. Sok nu mana we nu kapake kumaha kira-kira gitu. Pogol deui mah euy. Sok. Pogol deui mah euy. Bangga nih mah euy. Paling nu ieu mah daekeun 2 kilo mah euy. Lah taksir di jero mah nya. Sok. Kumaha maneh we lah. Hayam mah kapake ngeluh hayang sanaon eta nu 5. Euy dut euy aya ka hayang mah meureun kawas batur hayang mah da rilang urus hayam teh. Ti leutik mah gede kitu teh berdua euy kesal euy. Puut pentingna mah nu hareresena mah. Arenya aya mah. Aya mah kieu we cokot bilna rek ngikeun sanaon ka abi gitu. 700 sih bae lah ka maneh euy. Beda butuh meureun jang dulur mah karunya euy. Tah, duit mah lain sombong sih mah. Kan duit batur aja yang mauran dulur teh ya. Meureun lanta 300. Lu pas pisan euy. Aya. Tah. Ieu 300 ngan bisi urang beureun kaya pangabutuh deui bisi kakurangan. Tah eta mana 100? Sok. Aya lah hayam mah loba keneh meureun 15 yang leutik. Dieu nya. Sok deui lah teu Kan naon. kieu meureun wah hayam mah lantaran abi masih kan aya 2-3 poena. Heeh. Perlu ieu mah wakal dibawa ku abi. Oh, Mi apa we heula? suka rek dibawa ke mana ayeuna? Apaan Pak? Atuh gua malaban 2 poe mah kudu ketambahan harga eta. Lah keun bae eta geus dibere ieu kurang 100. Nitip barangna eta hayam kali ku sing paraban sing bener. Ke 2-3 poe ku beli teh kali. Siap? Uang bener dari mah ieu duitnya nanti manehnya bener 400 si lobana jeung namahan uut merenya manehnya. Ya, gitu. Heeh, kurang mah gampang lah tinggal kali deui we lah. Sok abi da rusuh. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipu ku aing. Di mana sih Beng euy? Wak. Aduh, Naon Beng? perlu Wak. Aduh, kareuwas saya perlu naon euy ka wa? Ya naon Beng kareuwas wa euy?
Sinarieun. teh ayeuna teh usaha leutikan wa jadi bayar hayam. Aduh, halus ya. Lumayan gitu wa. Aya kamajuan mana euy. Beta cerong lah beta. Si Uwa saseur hayamna. Oh, alhamdulillah ieu hayam mah loba di wa mah. Kumaha kitu? Maksudnya? Nya abi teh peryogi bade meser gitu. Sugan air bade dikeluarkeun. Oh, aya arek dikeluarkeun wae ka harti mah. Sabaraha gitu sakilona euy. Lumayan sekolah mah marada naik hayam mah wa. Sugan di kanang we wa ngobrolna bari ningalian nya. Ayo tinggal di Di mana kang tuh? Tuh di tukang tuh. Oh, ayo tuh ayo. Ayo. Tuh, Beng. Mana hayam? Kanangna tuh. Oh, iya. Sok tinggalian heula. Tah, Beng nu ieu tah. Oh, iya. Wetan hiji tah ieu. Sok tinggalian. Ayam mah. Iya. Marejeuna wa. Kasiran mah teh ayam meureuh 5 kilo mah teh wa kabeh teh ngan meureuh kana ku abi 700 ah. Nya. Heula, Beng euy. 700. Wes jadi lah. Baik nya. Sok 700 jadi. 700. Saya meureuh mah ya. Nya. 700 meureuh ya. 700. Nya. Itu kurang, Beng? Pas 700 pas. Kade mana masih kurang teh. Dan murah tasiran teh teh hayam teh 5 kilo kan kabeh meureuh terusan 700 lah gitu. Nya. Iya. Rada lumayan ya hayam teh lah. Bobot nama gitu. Meureuh lampu abi ieu meureuh hayam nya. Heeh. Gua merenang narima ya duit nanya. Tanya hayam nanya. Cing barokahnya. Nya eta kitu. Pantos pengen tanya kopi mah di sana ke saya Ngesok. tanya. Nya turunan kitu atuh nya. Ya, sok. Nuhun wa. Aduh, aing teh si Ebeng boga 700 euy. Teh si Kadut 400, si jumlah jamle aing 1.100.000, hareudang aing bisa balanya ieu mah. Aduh, di mana we ceking mah. Si Kadut ka dieu ieu. Aduh. Wah, Hoi, Nadut. biasa ini ayam. Aduh. Bret, Ini ayam. sok, diuk. Ek dibawain ayam mah. Kunaon juga nu bingung atuh wa. aduh, aing mah Dut. Ampura Dut euy. Naon teh? Kena ku hilap, Yeah. jelema mah nyampura. Duh, wa teh dah kaburung kurusu, kaburung ku butuh geuningan. Yeah. Hayam teh dijual ku wa teh euy. Aduh, aing kumaha. Ada bongan di dadago 3 poe weuh wae, cenah teh dah weuh wae ka dieu cenah dijual we, da butuh wa teh ka sarempak duit. Ka saha teh dijual? Kasih Ebeng dah dijual nama. Yo, kupingkeun nya. Tah kitu kalakuan teh teu hade wa. Ayeuna kewe wa abi mah nya marek mata keriuh lah meureun lawa mun ngarti wa komo leuwih jelema ngarti. Ayeuna kewe abi mah. Ek mata denda we ka 2 juta. Aduh. Denda 2 juta, Dut. Oh, Gimana wadah teu boga duit teh geus. Yo, kieu wae eta Hayam mah. teh. Moal bertele-tele we masalah ieu mah nyawanya. Arek denda 2 juta ke uing beu aman uwa. Ngan lamun uwa arek kitu wae ku uing dibawa ka jalur hukum. Apa teh pasal 87 KUHF? Pelanggaran teh hamil menjual hak orang ya teh. Arek 2 juta arek ku aing ka ditukeun. Duh, Dut. Oh, ku aing ah. Urang mah ke kantor polisi mah teu sanggup, ka hukum mah Dut teu sanggup. Bakal dia 2 juta ya. Aduh, aing kumaha atuh Dut euy. Oh, 2 juta dia lainna aman jeung hukum. Sok, bakal dia lainna 2 juta yang aman mah. Tuh Dut yang berenang ya teh aya duit mah 2 juta Dut, 2 Ya. juta pisan ya Ya. teh. Nu indungna budak aing aduh aing meureun dicarekan dewe nu di imah kumaneh lolos menteri dicarekan aing nu di imah meureun dasar. Aduh. Ya, Pak, cari aman we mah sok aku mah. Hukum jeung pamajikan keur tibang pase ya, jeung jalur hukum apa ngalang. Heeh aduh. Ya, masih cek bingung aing aing itu Dut. mah pasal KUHF. Bakal kan duitnya? Aduh, aing Dut euy. Ya Dut aduh aing kumaha tuh hampura Dut euy duh 2 jutanya. Tah gitu. Ya, enak ya nyawanya ada biada namun jeung abinya. Ulah make kantor kakaitan mau jeung abinya. Heeh. Uwa lolos hukum, ka abi berkonsekuensi geus puguh we mah. Abi jeung uwa dia nya nya. Heeh sok Dut. Ulah jadi dosanya abinya kawanya. Wah hampura deh Dut. Hampura pisan. Aduh. Sok lah, urang yang belang gimana? Sok atuh Dut, hampura Dutnya. Yo, siap. Yo nya. Yo. Aduh, tadi nama mereka untung gede euy kada jadi salah ka rugi ya mah aduh. Bro. Hey. Begitu badang. Berhasil euy. Heeh, mantapnya. Nu kieu teh disebut ngalah duit enteng.
Oi Raka, ada kopi ya? Ya mana masih gitu kopi kayaknya.